Faslun wa makna irsalihi ari makna ngalepaskeun sawarehna bagian ayakuna mafhumul qismil mursal eta yen kabuktosan makna bagian anu dilepaskeun teh eta leuwih umum tibatan bagian anu aya kalawan hasil panalitian. Dilepaskeun teh ku sabab leuwih naonna leuwih umumna. Leuwih umum tibatan bagian anu aya mimma sodako alaihi tina perkara anu katuju ieu mafhumul qismi alaihi kana ieu ma kana bagian anu aya teh. Wa mana hadal umum sareng ari makna umumna bagian anu dilepaskeun. Wa makna hadal umum ari makna bagian anu umum ayu jawijal aklu sidqo dalikal mafhum ala ghairi mawujida eta ngameunangkeunana akal kana nujukna bagian anu dilepaskeun teu dicaritakeun teh kana lian ti bagian anu aya. Contoh al-unsur ima ardun aula. Al-unsur ari unsur ima ardun aula teh berarti maun hawaun narun aula nya. Pasani ari anu kaduana ima maun aula, ima maun aula hawaun narun. Wasalis ari anu katiluna ima hawaun aula teh narun wa huwa tu ari aula anaru eta lapad anaru unsur sene. Al qismul akhir mangka ari bagian anu akhir mursalun eta teu dicaritakeun dilepaskeun layan hasiru binari bihasabil akli tunarima karingkas ismul akhir teh dina teu wungkul cek akal meh bal bihasabil istiqro balita ku hasil panalitian ayana karingkas dina unsur seuneu teh jadi sanes ku akal tapi hasil istiqro. Faslun fil i'tirad ala hasri taksim telakeun ngaitirad sabab ngaringkasna ieu taksim. Pain kana aklian lamun taksimna eta taksim akli pain kana aklian lamun kabuktosan taksimna eta taksim akli yan kuduhu asail maka menang sail ngana kedu kana taksim kusabab ayana bagian anu segen anu dimenangkeun ayeuna ku akal. Lebih teh kulu taksimin akliin kulu taksimin akliin yujawijuhul aklu wujuda kismin akhor. Kulu taksimin akliin yujawijuhu Jawiju anu ngameunangkeun hu kana ieu taksim naon al aslu akal wujuda kismin akhor kana ayana bagian anu sejen ya juju lisa ili nakduhu
ya juju mangka menang lisail pikeun sail naon nasduhu nganasdu kana eta taksim ya juju lisaili nasduhu mangka menang pikeun sail nganasdu kana eta taksim misalhu ayakula soibu taksim awalan misaluhu ayakula sohibu taksimi awalan al insan imma zakarun au unsa al insan imma zakarun au unsa al insan ari jelema imma zakarun bo eta aya lalaki au unsa atawa aya awewe mun lalaki resepkeun ka awewe si aya lalaki anu resepkeun ka awenya panakodohu sa'il waqala panakodohu sa'il waqala taksimu kahada batilun panakodohu sa'ilu waqala panakodohu sa'il waqala taksimu kahada batilun li anahu yujawijuhul aslu wujuda kismin akhor dakhilin fil maksim ya nahu karena cenah kalakuan sareng tingkah yujawiju eta ngemenangkeun hukana ieu taksim naon al aslu akal wujuda kismin akhor kana ayana bagian anu sejen dakhilin anu asupil maksim dina maksim li anahu yujawijuhul aslu wujuda kismin akhor dakhilin fil maksim wa huwa al hunsa wa huwa ari kismun akhor teh al hunsa eta wanu li anahu laisa bibikrin lianau karena tanyanya aya unsa laisa etan teu ieu unsa teh bibikrin eta dicaritakeun kunaon unsa teh dicaritakeun kan unsa ge naon jelema wa kullu taksimin kadzalik fahuwa batilun wa kullu taksimin kadzalik tiap-tiap taksim anu seperti itu teu dicaritakeun ayeuna bagian nu sejen bahwa batilun mangka ieu taksim eta batal yuntiju taksimu kahada batilun yuntiju taksimu kahada batilun saya nasduan atanapi naon pangbatalan disaha sa'il kana nasdu kusabab ayana kana taksim kusabab ayana bagian anu sejen wa in kana kasieun kan ke jawaban ayeuna ti ibu taksim nanya wa in kana istiqroian lamun bae kabuktosan taksimna taksim istiqro dari taksim asli ayeuna taksim istiqro yan kuduhu mangka meunang sa'il nganasdu kana taksim istiqro kusabab ayana bagian sejen tina kanyataanana biwujudi kismin akhor kusabab ayana bagian anu sejen anu bisa dibuktikeun mutahaqqin bisa dibuktikeun fil waqi'i dina kanyataanana kedua kullu taksimin istiqroiyin kullu taksimin istiqroiyin ida wujidal kismu ida wujidal kismul akhar fil khariji kullu taksimin istiqroiyin ari tiap-tiap taksim istiqro ida wujida eta di mana-mana dipanggihan naon al kismul akhar
bagian anu sejen fil kharij dina kanyataanana ya juju lisa ili nasduhu mangka meunang pikeun sail nganasdune ya juju lisa ili nasduhu misaluhu ayakula sohibu taksim awalan misaluhu ayakula sohibu taksim awalan al kalimatu ima ismun au fi'lun au harfun al kalimatu ari kalimah ima ismun boh eta isim au fi'lun atawa fi'il au harfun atawa haraf panakodohu sa'il waqala panakodohu sa'ilu waqala taksi mukahada batilun taksi mukahada batilun li'annahu wujida fihi ismun akhar li'annahu wujida fihi ismun akhar mutahaqqaqun fil waqi'i li'annahu wujida fihi ismun akhar mutahaqqaqun fil waqi'i dakhilun tahtal maksim dahilun anu asup tahtal maksim dina hanapeun maksim wahwa al ismul fi'li eta isim fi'il bahwa ismun akhar al ismul fi'li eta isim fi'il dahilun tahtal maksim wahwa al ismul fi'li wa kullu taksimin kadzalik fahuwa batilun wa kullu taksimin kadzalik fahuwa batilun yuntiju taksimu kahada batilun yuntiju taksimu kahada batilun wah tanya salajengna waqad yadunu sa'il ataksimal istiqra al muraddada baina nafyi wal isbat taksiman aslian waqad yadunu si sa'il anu ngaitirad kana taksim sok nyangka taksim istiqra anu dibulak balik antara nafi jeung isbat disangka taksim asli pugu taksim istiqra disangka taksim asli payakulu kudu nyarita sail anu ngaitirada sail tanya innahu batilun ya taksim anjeun teh batilun eta batal pangna batal litajwijil asli isman akhor karena aya bagian anu sejen ngamunangkeunan akal kana ayana bagian anu sejen anu dina eta maksim asup contoh sail ayakula sepertos nyari sail kitab simil unsur kama dakarne inal kismal akhir sanyanya bagian anu sejen layan hasiru binari eta tenarima kain hisor tenarima aina karingkes dina sini sabab menang cik akal kane kanarima kabagi nek bagian anu akhir teh kana seuneu jeung kana lian seuneu. Contoh kan mek. Dina waqad dia dulu nya. Misaluhu ayakula soibu taksim. Misaluhu ayakula soibu taksim. Disangka taksim akli padahal taksim istiqra. Misaluhu ayakula soibu taksim
al unsur ima ardun au hawaun au ma'un. Al unsur ima ardun au hawaun au ma'un. Al unsur ari unsur ima ardun boeta ya unsur tanah au hawaun atau unsur hawa au ma'un atau unsur cai. Panakodohu sa'il waqala. Panakodohu sa'il waqala. Taksi mukahada batilun. Taksi mukahada batilun. Li'anahu yujawi juhul aklu wujuda kismin akhar. Li'anahu yujawi juhu al-aklu ngamenangkeun kana ye taksim non al-aklu akal. Wujuda kismin akhar kana ayana bagian anu sejen. Wa kullu taksimin kadzalik fahuwa batilun. Wa kullu taksimin kadzalik ari tiap-tiap taksim samodel itu bahwa batilun. Oh, jelema teh teh. Si harudun teh kata kolan. Ngendah hari gitu. Pajaba sahibu taksim. Pajaba sahibu taksim, pajabahu sahibu taksim. Pajabahu teras ngajawab hu kaya sa'il sahibu taksim. La nusalimu anna hada taksim yujawi juhul aklu wujuda kismin akhar. Jawabanana ya. La nusalimu tetaslim kaula. Ana hada taksima sanyanyana ye taksim yujawiju eta ngameunangkeun hukana ye taksim naon al aklu akal wujuda kismin akhar kana ayana bagian anu sejen. Lima laya juju ayakuna hada taksim taksiman istiqroiyan. Lima laya juju lima karena naon laya juju temenang naon ayatuna yen kabuktosan naon hada taksimu ieu taksim taksiman istiqroiyan eta taksim istiqro en taksim asli ieu mah balik taksim naon taksim istiqro. Payujabu mangka dijawab naon anhu ieu intirad. Nama jawabanna nya. Bi annal kismata istiqro'iyatun yen ieu taksim teh eta taksim istiqro. Wal kismu alladzi jawajtahu. Ari bagian anu dimeunangkeun ku anjeun eta teu bisa dinyatakeun dina kanyataanana sedengkeun wa taqsimul istiqra la ya betulu ila biwujudi kismin akhar fil waqi'i. Bisa dibatalkeun ayeuna taksim istiqra teh ku ayana hiji bagian anu sejen nu bisa dibuktikeun dina kanyataanana. Faida abdallah ras di mana-mana ngabatalkeun. Faida abdallah di mana-mana ngabatalkeun huma kana taksim asli jeung taksim istiqra sailu sail. Tiada mil hasri kusabab henteu ngaringkes. Faqad yujibu makanya tangga jawab anhu tina itirad sail sa'al qasimu qasim.
Bitahriril maksim ku ngajelaskeun maksim. Ani ngamaksa kaula ayurida yen ngamaksud ieu qasim minhu tina maksim maknan kana makna layas mulu anu teu ngawengku ieu ma alwasitota kana wasito. Paslun ari eta hiji pasal Qadiyun qadu sok dinasdu naon ataksimu taksim. Janau kusabab sanyanyana ieu taksim. Yalzamu eta misti fi dina taksim naon ayakuna yen kabukasan naon kismu syai'i. Ngabagina hiji perkara fil waqi dina kanyataanana qasiman eta anu ngabedaan lau kana ieu se. Padalika jeung ari itu lujum. Tidak kana eta di mana-mana kabuktosan naon ba'dul qismi sapalihna bagian a'amma eta leuwih umum minal aqori tibatan bagian anu sejen. Kama ida kulta sakuma di mana-mana ngucap anjeun al jismu imma hayawanun au namin. Al jismu ari jisim imma hayawanun bo eta aya hayawan aonamin atawa anu ngagedean. Fa inal hayawan dasanya nyana hayawan kismun eta bagian minanami tinu ngagedean fil waqi dina kanyataanana. Wa qad ju'ila sareng nyata dicaritakeun dijadikeun ieu hayawan fi hadap taksim dina ieu taksim teh dijadikeun qasiman lahu kana anu ngabedaan lahu kana eta nami. Ijabu jeung dijawabna anu intirad biman iluzum ku ngaman kalajimanana almadkur geus dicaritakeun. Mustanadan barianan yen sanad ditahrir ku dijelaskeun ani ngamaksa kaula ayuroda kana yen dimaksud naona min lapadna min teh goerul hayawan eta lian hayawan. Wa qadiyun qadu bener. Faida abtolahu masail. Di mana-mana sail ngabatalkeun kana taksim asli sareng taksim istiqro ku sabab teu narima karingkes mangka jawaban dan mangka pangbatalan nu dibawakeun ayeuna ku sail wajib dijawabna ku qasim. Qasim teh anu ngagaduhan taksim. Cara ngajawabna ditahriril maksim ngajelaskeun ayeuna maksim nu dimaksud ayeuna ku maksim teh nyaeta taksim anu teu ngawengku kana makna anu eta makna teh asup antara wasitoh anu antara wasitoh antara bagian anu hiji jeung bagian anu hiji deui. Kulama abtola sail debitna. Kulama abtola sail atak simal asli awil istiqro biadamil hasri. Kulama abtola sailu atak simal al asliya wal istiqro biadamil hasri fal wadifatul muwajjahatu
Palwadi patul muwajahatu min sahibi taksim man usugro. Palwadi patul muwajahatu mangka ari garapan anu dipadepkeun min sahibi taksim tinu ngagaduhan taksim man usugro eta ngamanu kana muqaddimah sugro. Mustanadan bitahriril maksim. Mustanadan bitahriril maksim bi ayyubayyina anal murad minal maksim bi ayyubayyina kurekayen ngajelaskeun ieu sahibu taksim anal murad kanya dimaksud minal maksim tina maksim teh maknan eta makna layas mulu alwasitota makna anu teu ngawengku kana wasitoh maknan layas mulu alwasitota misaluhu ayakula sahibu taksim awalan. Misaluhu ayakula sahibu taksim awalan al insan imma zakarun au unsa. Al insan ari jelema imma zakarun bo eta aya lalaki au unsa atau awewe. Al insan imma zakarun au unsa. Fa'abtolahu sa'il waqala. Fa'abtolah lajeng ngabatalkeun hu ka sahibu taksim sa'il waqala nyarios sa'il. Taksimu kahada batilun. Taksimu kahada batilun li'annahu ghairu hasirin. Wa kullu taksimin kadzalik fahuwa batilun. Yuntiju taksimu kahada batilun. Wa wajhu kaunihi ghairu hasirin. Wa wajhu kaunihi ghairu hasirin li annal hunsa kismun minal insan. Li annal hunsa karena sanyanya nawanu kismun eta bagian minal insan ti manusia walam yudkar fi taksim bari teu dicaritakeun dina taksim. Walam yudkar fi taksimi bari teu dicaritakeun dina taksim. Negara panjang sahibu taksim. Ding istilah ieu tanya. Matana nama teh. Fa'ajabahu sahibu taksim. Kita benon faqad yujibu anhul qasim. Fa'ajabahu sahibu taksim. La nusalimu anna hada taksima ghairu hasirin. La nusalimu tetaslim kaula. Anna hada taksim sanyanyana ieu taksim teh ghairu hasirin eta teu ngaringkes. Teu ngumpulkeun. Lima la yajuju ayakunal murad minal insan. 5 sanadna 5 la yajuju 5 karena naon la yajuju teu meunang naon ayakuna yen kabuktosan naon al muradu anu dimaksud minal insan ti jelema maknan la yasmulu lil hunsa. Maknan eta makna layas mulu anu tengah wengku ieu mana lil hunsa kawanu.
lima laya juju ayakuna murad minal insan maknan layas mulu al lil hun karena kita kumaha bahasana ayurida minhu maknan layas mulu al wasitota. Paslon Arya Taiji pasal kodiyun kodu sok dinakdu ieu taksim kulli ila juziyatihi. Di anahu pangna ayeuna dinakdu yaljamu fihi ayakuna kismu syaifil waqi qasiman lahu sabab lazim dina ieu taksim teh aya ne ngabagi hiji perkara dina buktina teh eta ngabedaan kana eta se gambaranana ida kana ba'dul kismi a'amma minal akhar di mana-mana kabuktosan sapalina bagian eta leuwih umum tibatan bagian anu sejen sakumaha dina contoh al jismu ima hayawanun aw namin jisim teh aya hayawan jeung aya nu ngagedean sedengkeun hayawan bagian tinu ngagedean dina kanyataanana bari eta hayawan diasupkeun dina eta taksim teh beda jeung naon anu ngagedean padahal kan hayawan teh naonnya bagian tinu ngagedean lebih teh kadugikeun kana pasiman lahu engke jawabanana benten-benten deui kullu taksimin yastaljimu fihi ayakuna kismu syai'i fil waqi'i qasiman lahu yajuju lisaili naqduhu. Kullu taksimin ari tiap-tiap taksim. Kulu taksimin ari tiap-tiap taksim ya saljimu anu ngajurung fi dina ieu taksim naon ayakuna yen kabuktosan naon kismu syai'i ngabagi-bagi hiji perkara fil waqi dina kanyataana qasiman eta anu ngabedaan was qasiman teh ngabedaan lau kana ieu ya juju eta meunang lisaili pikeun sail naon nakduhu nganakdu kana eta taksim wadalika ida kana bandul aksam wadalika ida kana bandul aksam a'amma minal akhar wadalika di gambaran nujum ida kana eta di mana-mana kabuktosan naon badul aksam sapalina bagian eta leuwih umum tibatan bagian anu sejen misaluhu ayakula sohibu taksim misaluhu ayakula sohibu taksim al jismu ima hayawanun aw namin al jismu ari jisim ima hayawanun boh eta hayawan aw namin atawa anu ngagedean al jismu ima nam ima hayawanun aw namin fa'abtolahu sa'il waqala fa'abtolahu sa'il waqala taksimu kahada batilun taksimu kahada batilun li'anahu yastaljimu fihi ayakuna ismu syai'i fil waqi'i qasiman lahu li'anahu karena sanyanya na ieu taksim yastaljimu eta ngadorong fi dina ieu taksim naon ayakuna yen kabuktosan naon kismu syai'i
ngabagi naiji perkara fil waqi dina kanyataanana qasiman eta anu ngabedaan lahu kana ieu wa kullu taqsimin kadzalik bahwa batilun wa kullu taqsimin kadzalik tiap-tiap taksim anu seperti itu bahwa batilun mangka ye taksim eta batal wa wajhu dalika ari jalan-jalan itu istiljam kenanya anal hayawan fil waqi'i ismun minanami anal hayawan eta sanyana hayawan fil waqi'i dina kanyataanana ismun eta bagian minanami tinu ngagedean wa qad ju'ila ditaksimi Wakot jumlah jeung nyata dijadikeun ieu hayawan ditaksim dina taksim. Ieu pangbatalan ti saha? Sahil kana taksim sohibu taksim kusabab ngaistiljamna. Majawabanana ine di pihak sohibu taksim terus kena kitab. Wa yujabu. Jawaban di saha sohibu taksimnya. Wa yujabu jeung dijawab naon anhu itirad di pihak sail jawab kumaha ngajawabna biman iluzumil madkur ku ngamanu muqaddimah sugro luzum teh muqaddimah sugro nya bahwa madmunu sugro ngaman kana muqaddimah sugro na kalajiman nu geus dicaritakeun teh muqaddimah sugro naon sanadna mustanadan ditahrir bari nyieun sanad ngajelaskeun bagian nu leuwih umum yakni ayyuroda namin teh goerul hayawan nu dimaksudna min teh eta lian hayawan. Kenapa dijawabnya? Al-wadifatul muwajahatu Al-wadifatul muwajahatu min sahibi taksim dijawabi naqdi sa'il man usugro Al-wadifatul muwajahatu ari garapan anu dipadepkeun min sahibi taksim tinu ngagaduhan taksim dijawab nasbi sa'il dina ngajawab nasduan sa'il man usugro eta ngaman kana muqaddimah sugro mustanadan ditahrir lah mustanadan ditahrir bari nyieun sanad ditahrir ku ngajelaskeun di ayu kola fi misalil madkur di ayu kola mereka yang diucapkan fi misalil madkur ina contoh nu parantos dicarioskeun la nusallimu istiljama hada syai'i la nusallimu annas istiljama hada syai'i ismun fil waqi'i qasiman lahu taslim kaula sanyanyana ngaistiljamna hiji perkara teh eta bagian dina kanyataanana qasiman lahu jadi qasim jadi anu ngabedaan lahu kana ieu sanadna lima laya juju ayakunal murad binami goero hayawan lima laya juju lima karena naon laya juju teu meunang naon ayakuna yen kabuktosan naon al muradu anu dimaksud dinami kulapad anami goero hayawani eta lian hayawan
pakaani kultu atuh kaya-kaya sanyanyana kaula kultu eta ngucap kaula al jismu imma hayawanun au goeru hayawanin pakaani mangka kaya-kaya sanyanyana kaula kultu eta ngucap kaula al jismu ari jisim imma hayawanun boh eta aya hayawan au goeru hayawanin atawa lian hayawan. Jawaban fi sohibu taksim. Wa qad yunqadu jeung sok dinaqdu ieu taksim di anahu kusabab sanyana taksim yal jamu eta mesti fihi dina ieu taksim naon qasimu syai'i ngabedaan hiji perkara bil waqi'i dina kanyataanana kisman eta jadi bagian law pikeun ieu se padalika itu lujum tidak kana eta di mana-mana kabuktosan naon ba'dul aksam sapalihna pirang-pirang bagian mubayyinan eta anu ngabedaan lil maksim kana maksim kama idak kulta sakuma di mana-mana ngucap anjeun al insan ari manusia ima parosun bo eta kuda au jinjun atau urang jinji al paros mangka ari kuda qasimun eta anu ngabedaan insan ka jelema ya nauma karena sanyanyana paros jeung insan ismani eta dua bagian minal hayawan tin hayawan wa qad ju'ila jeung nyata dijadikeun ieu paros fi hada taksimi dina ieu taksim dijadikeun kisman kana bagian lahu kana eta insan wa qad yunqadu jeung sok dinaqdu ieu taksim wa min syara'i taksim bari eta tetep tina sapali syaratna taksim ayatuna ari yen kabuktosan naon al kismu bagian akhoso eta leuwih tangtu mutlaqon barianan mutlak minal maksim tina maksim bianahu kusabab sanyanyana ieu taksim teh batilun eta batal bianal kisma karena sanyanyana bagian fi dina ieu taksim aamu eta leuwih umum minal maksim tibatan maksim kama idak kulta sakuma di mana-mana ngucap anjeun al insan ari manusia ima abyadu bo eta anu bodas au aswadu atawa anu hideung Jabu tu dijawab naon anu ieu intirad di anal maksim kusabab sanyanyana maksim mu'tabarun eta anu direken fil aksam dina pirang-pirang bagian. Waqad yunqadu jeung sok dinaqdu ieu taksim di anal kusabab sanyanyana taksim. Taksim usai'i eta ngabagi-bagina hiji perkara ila nafsi kana dapiana ieu se. Paila gori jeung kana lian ti eta se wadalika jeung ari itu naqdu idakana eta di mana-mana kabuktosan non bandul aksam sapalina bagian musawian eta anu mapakan lil maksim kana maksim kataksimil insan seperti ngabagi-bagina jelema ila basar kana basar wa jinji jeung kana jinji. Wa qad yunqadu jeung sok dinaqdu taksim bintipa isartisani kusabab teu aya syarat anu kadua. Syarat anu kadua teh teu naon? Teu maneh. Kan kudu manehnya hiji naon jame kadua maneh. Sanes naik maneh. Bi anahu yaljamu
ngamisikeun dina ieu taksim yen kabuktosan anu ngabedaan hiji perkara dina bukti nama eta bagian kana eta teh tah ayeuna dina nakduna gambaranana di mana-mana kabuktosan sapalina bagian eta anu ngabedaan kana maksim kama teh gedeng deui deui ulama kama idakul ta sakuma di mana-mana ngucap anjeun kama idakul ta al insan ima parosun al jinjun manusia teh aya kuda jelema eta tanukan urangnya parosun buntutan parabna ge huut jeung jukut al jinjiun atawa urang jinji paros mubayin kana insan jinji ahos kana insan pal parosu sedengkeun ari paros qasimun lil insan eta anu tabayun ka jelema sabab paros jeung insan dua bagian tina hayawan diasupkeun paros dina ieu bagian dina ieu taksim kana bagian si manusia aya kula sohibu taksim awalan contohna misaluhu aya kula sohibu taksim awalan al insan ima parosun al jinjiun kalempengkeun contohnya kalempengkeun jeung bahasa-bahasa nakduanana misaluhu ayakula sohibu taksim awalan al insan ima parosun al insan ima parosun al jinjiun panakodohu sailu wakola panakodohu sailu wakola taksimu kahada batilun taksimu kahada batilun li'anahu yaljamu qatihi li'anahu yaljamu fihi qasimu syai'i fil waqi'i kisman lahu yanu karena sanyanya na ieu taksim yaljamu eta misti fihi dina ieu taksim naon qasimu syai'i ngabedaan hiji perkara fil waqi'i dina kanyataanana kisman eta bakana bagian laukan eta se wa kullu taksimin kadzalik bahwa batilun wa kullu taksimin kadzalik tiap-tiap taksim samodel kitu bahwa batilun yuntiju taksimu kahada batilun yuntiju taksimu kahada batilun angkataran eta etanya ayeuna jawab usai ibu taksim karena sarangna teu kurungan ieu teh nya kitabna heula wa yujabu anhu biman isugro mustanadan bi tahriril maksim kurungan lah dilepas kalau menteri kurungan sok lepas wa yujabu dijawab naon anhu ieu intirot ieu nakdu biman isugro ku ngamanu muqaddimah sugro mustanadan barianan yen sanad ditahriril maksim ku ngajelaskeun maksim. Perhatikan contoh ini tadi. Karena kita bayu jabunya contohnya perhatikan Pak ajabahu sohibu taksim. Nah contoh tadi perhatikan Pak ajabahu sohibu taksim. Pak ajaba teras ngajawabuhu ka eta sail sa sohibu taksim.
biman isugro kungaman muqaddimah sugro mustanadan bitahriril maksim lanu salimu anakisma syai'i qasimun lahu lanu salimu tetaslim kaula anakisma syai'i tanya-nyana bagian hiji perkara teh qasimun eta nu ngabedaan lau kana ieu teh sanadna lima laya juju ayakunal murad minal maksim lima laya juju ayakunal murad minal maksim al hayawanu wa huwa mu'tabarun fi kulli qismin al hayawan eta hayawan wa huwa ari hayawan teh mu'tabarun eta anu direken fi kulli qismin dina tiap-tiap bagian pakaani kultu kaya tanya-nyana kaula kultu eta ngucap kaula al hayawanu ima parosun ao jinjiun al hayawanu ari hayawan ima parosun boh eta aya kuda ao jinjiun atawa jinjin jadi hayawan tadi dimaksud kunaon insan tadi dimaksud hayawan salajengna wa qadiyun qadu jeung sok dinaqdu ieu taksim angna dinaqdu aclogeun heula bi anahu batilun li anna qisma fihi a'amu minal maksim sakarinya heulanya sok dinaqdu ieu taksim ku sabab ieu taksim teh ayana bagian dina eta taksim leuwih umum tibatan maksim sedengkeun taname kana min sarati taksim sedengkeun tina sapali syarat taksim teh kedah kabuktosan bagianana eta leuwih akhos tibatan maksim contoh halaman 21 kama ida kulta kuma di mana-mana ngucap anjeun al insan ima abyadu au aswadu jelema teh bo eta aya jelema anu bodas sok cung anu bodas au aswadu atau anu hideung moal hideung contoh contoh kalau ayakula sohibu taksim awalan al insan ima abyadu au aswadu al insan hari jelema ima abyadu aswadu lanya ima akmun abyad ima abyadu au aswadu boeta aya anu bodas atau anu hideung panakodohu sa'il waqala panakodohu sa'ilu waqala taksi mukahada batilun li anahu a'amu minal maksim sabab ya taksim etal tibatan maksim wa kullu taksimin kadzalik bahwa batilun wakulu taksimin kadzalik tiap-tiap taksim samodel itu bahwa batilun mangka ye taksim beda batal wa wajhu punten taksim mukahada
batilun li anahu a'amu minal maksim wa kullu taksimin kadzalik wa batilun yuntiju taksimu kahada batilun. Yuntiju taksimu kahada batilun. Kita bola, perhatikan. Jawabannya. Payujabu teras dijawab naon anhu ya intirad dan kita bola. Bi annal maksim mu'tabarun fil aksam. Jawaban ayeuna ti sahibu taksim kana intirad sa'il yen maksim direken dina tiap-tiap bagian rasian macam tadi. Pajaba sahibu taksim, pajaba sahibu taksim, pajabahu sahibu taksim. La nusalimu anna hadal kisma bihi a'amu minal maksim. La nusalimu tetaslim kaula ana hadal kisma sanyanya na ieu bagian tihi dina ieu taksim teh a'amu eta leuwih umum minal maksim tibatan maksim. Lima laya juju ayakunal maksim sanadna. Lima laya juju ayakunal maksim mu'tabarun fi kulli kismin. Mu'tabarun eta anu dereken fi kulli kismin. Lima laya juju ayakunal maksim mu'tabarun fi kulli kismin. Pakaani kultu al insan imma insanun abyad wa imma insanun aswad. Al insan ari jelema imma insanun abyad boh eta jelema nu bodas wa imma insanun abyad jeung boh aya jelema anu cap hideung cap magrib. Wa qad yunqadu jeung sok dinafdu taksim kusabab dina ieu taksim aya ngabagi hiji perkara kana datiana jeung kanu sejen. Taksimu syai ila nafsi wa ila ghairihi gambaranana wa dzalika idza kana ba'dul aqsam musawiyan lil maksim. Kapalina bagian eta mapakan kana maksim seperti ngabagi jelema kana basar jeung kana jinji. Basar teh kan insan teh, insan basar teh. Kulu taksimin, bisa. Kulu taksimin yastaljimu fihi taksimu syai'i taksima syai'i ila nafsihi wa ila ghairihi yajuju lisaili nasluhu. Kulu taksimin ari tiap-tiap taksim yastaljimu anu ngadorong anu ngajurung fi dina ieu taksim naon taksimu syai'i ngabagina hiji perkara ila nafsi kana datiana eta se wa ila ghairi jeung kana lian ti eta se ya juju mangka menang lisaili pikeun sail naon nafdu nganafduna ieu taksim misalu ayakula saibu taksim awalan. Misaluhu ayakula sahibu taksim awalan. Al insan ima basarun au jinjiu. Al insan ima basarun au jinjiun. Ari jelema teh boe aya basar atawa aya jinji. Fa'abtolahu atanapi panakodohu sa'il wakola. Panakodohu sa'il wakola. Taksimu kahada batilun. Taksimu kahada batilun.
li'ana fihi taksi masai ila nafihi wa ila ghairihi li'ana fihi karena sanyanya tetap dina ye taksi masai aya ngabagi na hiji perkara ila nafsi kana datiana yese wa ila ghairi jeung kana lian tieta se wa kullu taqsimin kadzalik bahwa batilun wa kullu taqsimin kadzalik tiap-tiap taksim seperti itu bahwa batilun yuntiju taqsimu kahadza batilun. Faslun qadiyun qadu Allah